Assalamualaikum. Punten Ibu bade nuhunkeun waktuna kangge wawancara sareng Ibu. Mugi Ibu kersa diwawancara ku abdi bareng rerencangan. Mangga sok kalebet. Hari Ibu jalan naon? Sareng atos sabaraha lami Ibu jalan. Ibu icalana nu kieu tah, nang meseran di pasar. Lumayan lah oge sih, aya kena 7 tahunan lah. Ibu bahan icalana ngadamel nyarira katanapi kenging meser deui ti pasar. Aya nu ngadamel, aya nu nang meser di pasar. Ibu icalana ti tabu sabaraha dugi ka tabu sabaraha. Di tabuh enjing tabuh genep enjing tepi ka tepi tabuh 8 umi. Itu duka naon wae salami Ibu icalana. Sukana tiasa silaturahmi sareng tetanggis, tiasa interaksi sareng tetanggis, tapi aya dukana mah raya lah. Sedang sukana. Nuhun Ibu, alhamdulillah Ibu mungkin sakitu wawancara si abdi sareng rerencangan mugi Ibu dilanjutkan icalana. Amin. Atur nuhun. Assalamualaikum.